nomatnya ulah rewas lamun aya anu heras sagede buras eta teh urat nu heras. Aduh Apep tulis ya Pep. Kumaha cek pamajikan? Alhamdulillah salaki abdi sehat tuh. Ari sugan terek eraan baruk nembalan umi majarkeun teh atuh akang oge ulah bendu. Lamun aya anu munu sagede bolu eta teh kulit malu. Alhamdulillah ana ani tulisna nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah wa ba'du. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allahu ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu nah ngajar dog sing harulang enghap beren ditutupan make solempak. Coba bareng-bareng zikrullah nyebut Allah. Allah siap teka tempo nyebut siap naik di halangan kita deh. Sim kuring kamari ngawiatkeun rayi nuju sasi Syawal ka Pangauban ka Pondok Pesantren Al Futuhat dalam rangka pasaran Fathul Muin Kang
sareng senati eta teras ziarah keliling Wali Songo saurna sambil nganjang ke kersana Abah Habib Lutfi bin Yahya. Pas begitu dugi ka ditu ngaranggo masker sadayana santri termasuk pangersa Al-Mukarrom Mudirul Mahad pimpinan Pondok Pesantren Al-Futuhat sadayana nganggo masker. Kumaha saur ajudanna eta nanaonan make masker di dieu mah eueuh corona. Artinya apa? Beliau optimis bahwa di daerahnya itu tidak ada corona. Lain nangtang tapi yakin ka Gusti Allah bahwa di lingkungannya tidak ada di dia aya corona. Geuning make solempak. Heupan cenah prokoes. Broadcast atau broadcast kesehatan atau berarti di dia aya corona aing jadi sieun narik kieu mah numpuna oge. Eueuh aya teh aya alhamdulillah coba zikirna bareng-bareng nyebut Allah ku jisim kuring didoakeun muga-muga nu ngajawab Allah nu barokah hutang sing buru-buru lunas. Eta geuning tarik belah dieu mah. Padahal urang teu nitah ngaaminan mah ibu hayang lalunas hutang bayar belegug sing kompak sing semangat apapun keadaannya tembongkeun rasa semangat urang ka Gusti Allah pada siang hari ini. Kenapa? Sabab Allah maparinan taufik jeung hidayah dina ieu kesempatan teu nyangka anugerah nikmat nu luar biasa dibikeun ka urang sadayana sehingga urang sadayana bisa cicing di lapang tholabul ilmi. Alhamdulillah. Makana bareng-bareng zikrullah. Siap? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kira-kira lamun kuring nu ngajak baca sholawatna bareng-bareng hayang berjamaah jeung orang dia siap ridho ikhlas sanajan nu ngajak sholawatna karek norojol sawios capek kene sawios eungap kene sawios lapar sawios modar ya ulah belagu sia bieu geus dahar. Alhamdulillah. Hayu urang ngaos sholawat ibu bapa jamaah nu dimuliakeun ku Allah muga-muga ku barokahna sholawat nu dibacakeun berjamaah. Wios atuh Kang ngarepotkeun 1 2 3 4 5 7 mohon Kang kuduna eueun bilih salah merek Kang Danhil. Nuhun. Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah muga-muga barokah sholawat nu disanjungkeun dina ieu kesempatan babarengan muga-muga naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya robbal. Siap baca sholawat bareng kuring siap. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Allah. Tak kieu mah akibatnya jika gagal fokus teh. Hapunten ece lain goreng ngajawab Allah teh sanes awon ngajawab Allah alus nama alus
cuma nu leuwih tepat nu leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul dulur sholawat mah dijawab deui ku sholawat dijawab ku eta ku aduh aing mah berat di dieu mah euy. Coba bareng-bareng sing kompak sadayana kieu aya di halangan hudud biasana Kang teh aneh sallallahu alaihi mangga tuh cing aing ayo hawai aduh ibu geus dalahar can lapar tah henteu oh lapar untung aing dahar heula bieu mohon maaf lahir dan batin ayahanda bunda memang segmen belah dia kula lain rek ngajak lalagaan ieu bah sanes bade ngajak hurai heureuy lamun ceuk orang dieu meureun kitu tapi sajujurna kuring rek ngumajak ka sadayana dulur nu hadir di kesempatan umi Bapak mari hadirkan Rasulullah di mata kita hadirkan Rasulullah di hati kita sangkan sadayana mampu khusyuk ketika mau sholawat ka Kangjeng muga-muga sajaroning tinaon rupa hajat yang maksud urang dikabul ku Gusti Allah ku berkahna sholawat oge muga-muga jaga di yaumil jaza urang sadayana sing menangkeun syafaatul uzma daripada baginda Nabi Yuna Muhammad matak balikan deui bareng-bareng sing kompak sing semangat sing khusyuk sing fokus siap cek coba Kang efeknya turunkan mana operator teh cek nah efeknya turunkan sing jelas bae suara kuringna Kang balikan deui bareng-bareng siap Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika mangga ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sadayana ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru
asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qatu ya wajha sururi. Mangga ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga sareng sadayana sallallahu Allah Allah sallallahu alaihi oh ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sauwihan deui sallallahu ala mangga sadayana salawat Allah Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Diangkatkan coba pandangan sadana urang ngadua ya waliyal hasanatik ya rafi'a darajatik ya waliyal hasanatik ya rafi'a darajatik kafir anna ya dhunuba waghfir anna sayyiati. Mangga sadayana sallallahu Allah Allah sallallahu alaihi oh ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik
Namung tipayun anu ku jisim kuring dipihormat kersana murattibil auqat juru catur pengatur waktu pembawa acara anu pamugi ku Allah ditambih-tambih kamuliaanana amin. Wabil khusus segenap rengrengan para alimil ulama, para kiai, ajengan, asatidah. Teristimewa al-mukarram setempat alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah. Anu panghapunten teu tiasa diwincik namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah Kampung Sanghyang Kampung lain Sanghyang ari kampungna biasa we tukang ulah molotot anjis heuh eta legok maksudna inti nama dulur urang duakeun heula kurang sadayana ieu kasepuhan urang sadayana guru-guru urang sararea kiai ajengan asatidah nu anomna nu sepuhna ya Rob muga marantena sing diparaoskeun yuswana amin sing dicager bagerkeun zahir sinareng batina digampilkeun milik sinareng rizkina dibarokahkeun ku Allah ilmuna soleh-soleha putra sinareng putrina husnul khotimah dina nalika wafatna ya Robbal oge ilmu anu tos katampi kurang sadayana muga-muga sing manfaat amin kalayan urang sadayana sing mampu tambah-tambah taat jauh tina maksiat kalayan marantena para ajengan para kiai para ustad jaga di yaumil kiamah ka urang sadayana sing nungtun syafaat amin amin ya Robbal tekakantun aparatul pemerintahan minal adanal wilayah ilal a'lal wilayah tiwit bawahan nepikeun ka atasan anu kuring dipikayungyun wabil khusus RT sinareng RW na muga-muga ku Allah sing ditambih-tambih kamuliaanana amin. Teristimewa kersana sohibul gernaka di dieu keluarga besar Abah Emo sareng Ibu Oon leres da ieu mah nami meureunnya alami nami cek santri alami sote anu mana marantena parantos nikahkeun dua putri kembarna anu jenenganana anak sinareng Ani anak sina nikah sareng Cep Yogi oge neng Ani nikah sareng Cep nah tete Apep intina urang jedal doa heula kurang sadayana Bapak Ibu ieu kedua mempelai anu enggal keneh ngalaksanakeun akdu nikah sabulan aya nikahna sabulan aya ayanya soalna jadwal urang teh da lain poe ieu sabenerna mah 3 bulan kamari batal digeser deui cenah kiai geser deui oh cek aing piraku kawinna diunur kitu karunya Yogi geus berat ka handap tapi kawinna mah jadi alhamdulillah urang doakeun ieu keempat mempelai mudah-mudahan dina jeroning pertikahanana sing cara pertikahanana Kangjeng Nabiullah Adam alaihi salam sinareng babu Hawa amin muga-muga ieu pertikahanana masing cara pertikahanana Kangjeng Nabiullah Yusuf alaihi salam sinareng Siti Julaikha amin muga-muga ieu Cep Yogi sareng Neng Ana Cep Apep sinareng Neng Ani dina pertikahanana masing cara pertikahanana paduka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinareng Siti Khadijah Al-Kubra kalayan mampu menjalin rumah tanggi anu samawa sakinah mawadah warohmah amin ya Robbal oge teu kakantun urang sadayana anu hempak gayapak di ieu patempatan kalayan sadayana ridho lillahi taala ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua pananganna hadir di ieu majelisna Allah tujuan tiada lain dan tiada bukan abdi yakin ibu jeung bapak ka dieu sajeroning tinyambungan teh pada boga tujuan anu mulya leres betul mi tingali heula ka hareup urang lempengkeun heula iktikadna sabab teu saeutik jelema berbondong-bondong jauh di jugjug anggang di teang aprak-aprakan ketika saya tanya Kang rek ka mana arek ngaji ece bade ka mana bade ngaos tapi bukti nama ala kadar ngedalkeun panasaran ungkul Kang cek mata kurang lempengkeun heula iktikadna tingali ka hareup dulur hiji urang ka dieu teh hayang meunangkeun ridho ti Gusti
rahmat ti Gusti malah mandar magfirah ti Gusti ngalangkungan syariat tolabul ilm. Mudah-mudahan salengkah saparipola sabobot saigal sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Lain kitu aja lain Kang, lain kitu bah. Ya, umi sagala rupa ge hayang genah mah kudu dibarengan jeung ilmu na. Leres teu pangersa. Mohon maaf lahir dan batin memang kuring jauh di jugjug anggang di teangkang aprak-aprakan ka kampung Legok. Cek orang Legok mubaligna, cek orang Legok penceramahna bohong eta teh mah. Padahal menurut ilmu seni mah ibu sim kuring ibaratkeun dalangna bah. Sedengkeun ibu jeung bapa nu hadir di ieu patempatan daek teu daek ridho teu ridho wayana kudu daek dijadikeun alogna kangaran-ngaran alog kaayaanana kumaha dalang kumaha dal. Tak kitu kompak. Jadi punten ya kukuring bade dicontohan heula umi wios kajen. Jadi lamun cek kuring teh kira-kira kieu ya Kang. Dangekeun atuh ceus teh. Ya Allah ya Robbana mugi Gusti sing ngajadikeun asbabia dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Jadi ngajawabna teh kieu dengekeun. Amin. Siap. 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 Awas anu teu amin balik ti dieu pipina baru 11 ya. Makana kudu amin, satuju? Balikan deui awas. Dengekeun. Ya Allah ya Robbana mugi Gusti sing ngajadikeun asbabia dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Hapunten sepuh sanes ngaheureuikeun amin ieu mah. Ieu mah ngetes kakompakan we abdi mah. Saking kusumanget ieu teh pangarsa. Rek teh semangat kumana deui sangareupan ku kuring setelah survei ku jisim kuring ditinggali-tinggali ternyata lolobana jamaah teh ibu-ibu bari gareulis kabeh. Alhamdulillah. Tapi pan pa ari dikiekeun mah kapagih modalna. Orang Legok mah geulis sote beungeutna da geuning bukti beuheungna mah KBG hareuras. Punten nyami teh ece hampura teu ngamaksud ngahina jeung ngaledek ulah kasinggung. Sejujurnya ini adalah sebuah kode keras di jisim kuring mah Kang. Kode keras di kuring sabab kuring ngarumasakeun orang belah kulon bahasa teu pati alus cara orang Legok. Kabupaten Majalengka aralus nyariosna teh. Saya khawatir nanti di tengah-tengah tausiah sim kuring orang Sukabumi ngaluarkeun kalimat atau bahasa anu heuras sawios. Kajeun moal ngambek Pak moal. Umi moal nyeri hate moal. Palih dieu Umi moal nyeri hate sanajan heuras wios. Ibu resep nu heuras resep nu leuleus. Pikiranana tingkah mana ya amit-amit aing mah. Ngaji sateu euceu gila aing. Tutu belah juru belah ditutu silih harewos maruk teu kadenge meureun ku urang. Majarkeun Ustad rek nu heuras rek nu leuleus euceu mah beuki. Gila amit aing. Geus serius kembali ke lab.
Sakali deui. Ya Allah ya Robbana, mugi Gusti sing ngajadikeun asbab adik iparatan dosa perdosaan urang sadayana, amin ya Robbal. Anu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana Bapak Ibu nu samodel kieu. Muga-muga diri urang, keluarga urang, lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna muga-muga masing aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya Robbal. Oge ku aya nariung mumpulung ieu acara urang sadayana calik di ieu patempatan sing tambih barokah, amin. Kalayan ngabuahkeun hasil rajin ibadah kadituna jadi rajin ka madrasah, Bapak Ibu kompak berjamaah, jeung tatangga ulah nepikeun ka pecah belah, amin amin ya Robbal, amin amin ya Robbal. Malah mandar yeuh nu jaromlo bisa nu jaromlo muga-muga sing enggal nikah. Bapak-bapak anu geus nikah mudah-mudahan sing nambah berkah. Kalayan urang sadayana jaga ketika dipunut ku nu rahayu dicandak ku nu kawasa sing nyandak dua kalimat thayyibah yakni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, amin ya Allah ya Robbal. Ibu bapak jamaah anu dimulyakeun ku Allah, sim kuring yakin ibu, umi, bapak, eteh, ece bisa hadir ka ieu patempatan atas dasar sehat wa'afi. Makanya tidak ada dua untayan kata pikeun nyukuran nikmat sehat dina ieu kesempatan lintang ti ucapan alhamdulillah. Gara-gara sehat urang sadayana bisa ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan dina raraga tolabul ilmi, alhamdulillah. Pun gara-gara sehat Kang ketika celengkeung adzan di masjid corojoy dina hate nepikeun ka urang hayang ngalaksanakeun salat berjamaah fil masjid di dalam masjid, malah nepi ka perung berjamaahna nu ngadorong syariat anu kacidamal tur penting nama tiada lain dan tiada bukan yakni sehat wa'afiq. Termasuk ieu kedua mempelai ting bulan kamari merenannya. Coba abdi hayang nanya kira-kirana lamun Yogi atau Apep hegwe positif kolona, kira-kirana kawina jadi apa moal, laksana apa moal, moal kudu isolasi bari teu meunang jolongok, diempaksin, disuntik, dicekek. Pan corona mah ganas cenah Kang, pan corona mah ganas ece. Rata-rata anu geus corona asup ka rumah sakit rata-rata bae. Tapi aya di imah mah henteu. Di imah mah sabab aya nama corona na macem-macem, nyeri huntu jadi kok, jantung oge jadi kok, riut sirah jadi kok, roromehen jadi kok. Parah ka roromehen jadi corona. Makana alhamdulillah ya kedua mempelai ku Gusti Allah dipaparinan kesehatan sehingga pernikahannya berlangsung bahkan sampai saat ini ayeuna puncakna ngayakeun acara pangaosan teu aya sanes saja syukuran ka Gusti. Memang nikmat dagi Pep ya Allah Pep ogi aduh ayo. Da kuring ge pengalaman 8 tahun ka tukang ketika ketika melaksanakan akdu nikah. Alhamdulillah kuring oge ku Allah dipaparinan kesehatan. Ogi awas ya eueuh dengikeun gi Pep awas ya eueuh. Da eta mah heueuh bawaning ku sehat jisim kuring keur maboga jiwa seni bah dengikeun gi Pep dengekeun.
da asup ka kamar teh sisindiran heula lagi ngalangkungan pantun nomat nyai ulah rewas lamun aya anu heuras sagede buras eta teh urat nu heuras. Aduh Apep tulis ya Pep. Kumaha cek pamajikan? Alhamdulillah salaki abdi sehat tuh. Ari sugan terek eraan baruk nembalan umi majarkeun teh atuh akang oge ulah bendu. Lamun aya anu munu sagede bolu eta teh kulit malu. Alhamdulillah Ana ani tulis nih lain eta pas asup ka kamar mitoha teh ngarti deui Kang gi mitoha kuring mangarti pas asup ka kamar teh nyampakeun lampu teh Kang lain anu ngagebrai ngagebur anu siga lampu tembak itu lain tapi bulet koneng meleket tetet 5 watt Pep. Aduh. Pas begitu asup ka kamar maklum rewas tadina sorangan ari ayeuna meureunnan kudunya ngareupan awewe. Ceuk aing kumaha ngamimitiana ya Gi. Aduh. Ngan inget da cek Nabi sunat urai heureuy lah ieu Pep kabeneran dina gado pamajikan urang mah empep sia aya karangan. Pan sunat urai heureuy cek aing teh. Nyai kah ari eta naon hideung-hideung dina gado? Eta teh Hajar Aswad. Atuh sunat ku dicium. Atuh mangga ecep. Eta leungeun teh daek cicing kitik. Nyai naon ieu menyul. Eta teh Bukit Sopa dan Marwah. Yah bohong nyai mah piraku Sopa dan Marwah aya polumean. Sanes volume eta teh pentil tasbih. Atuh ari kitu mah hayang wiridan. Atuh mangga subhanallah. Ngadenge subhanallah mitoha hudang. Alhamdulillah Gusti meunangkeun minantu ka santri tengah peuting masih kene wiridan. Alhamdulillah gara-gara salat bisa berjamaah gara-gara ibu bapak bisa ngaji gara-gara tukang dagang bisa jualan gara-gara anu ngajablay bisa ngajablay gara-gara ya punten ya aya di dia aya jablay teh aya jablay aya teh aya teu aya di dia insyaallah Kang teu aya di dia mah sarolihah sadayana amin da beda katawis ibu-ibu solihah mah kahiji sanajan panas ngagentrang cicing diuk di tempat majelis ilmu alhamdulillah. Anu kadua cirina istri solihah teh Kang beda wasatrul aurah tertutup auratna tuh tertutup auratna ayeuna mah ya teuing balik ti dieu mah teu nyaho da beda ibu rarapi maraket tiungna oge ari nu geus lalunas mah anu can lunas mah diomekeun morosot deui ibu diomekeun lunas geus serius kembali ke lab ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah Kang ceu ieu sehat aya nu nganter kana rahmat pun ieu sehat aya nu nganter kana laknat. Naon cenah anu kahiji aya sehat teh anu nganter kana nah jempling naon Kang oh aduh teu bisa deh Kak
Sok atuh ngaji heula apa rek kieu heula ya gelar sorban heula ya. Gelar sorban heula Ibu abdi keamanahan tad gelar sorban tad anjir meuni tad atuh mending jangwe ka aing mah daripada tad mah Kang. Tad teh artina paku Kang. Aing mah kumaha teh jadi sangeuk deh Kang. Tad gelar sorban eukeuna disebut paku kanggo Masjid Desa Ar-Rahman. Siap. Sok, siap mana tuh sorbanna siapkeun tuh siap. Sok mangga gelar sorban kukuring dipimpin sholawat. Siap? Sok mana? Sok sorbanna panitiana dikondisikan. Tos siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana sambil salawat. Salatullah salam Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Sadayana salawat. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sing kompak sadayana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hammi wa min gumma bi akhlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana. Salatullah salam Allah ala taha rasul. Sok nu acan sakeluarkeun sedekahna tong gede-gede teuing 100.000 200.000 asupkeun 1 juta 2 juta me berkah. Salatullah salamullah ala yasin. Atos sadayana atos Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu kuring teh bingung itu lieu ka dieu masjid badag belah ditu masjid badag masjidna nu mana itu? Nu itu oh nu itu ari itu oh benten lemur. Oh masya Allah di dieu mah gararede masjid teh. Alhamdulillah. Itu muni agreng kitu. Mudah-mudahan ibu bapak anu geus berinfak di jalan agama Allah galuarkeun sasiereun sabeunyereun nu 1000 nu 2000 nu 10 nu 20 nu 100 nu 200 nu 300 bahkan jutaan berinfak untuk fasilitas masjid di kampung di desa. Masjid Desa Ar-Rahman kumaha teh Masjid Ar-Rahman panginten naminanya posisina di caket desa gitu leres. Mudah-mudahan ku Allah dibalas kalayan balasan anu berlipat-lipat ganda. Amin
Ya Allah ya Robbal, insya Allah bakal jadi ceng-celengan di akhirat, amin. Apalagi kurang disepesialkan ganjarana kanggo sepuh urang anu tos ngantunkeun alam dunia Bapak Ibu. Apalagi kurang ladang sodakona Gusti ieu sodakoh abdi diesolkeun kanggo ibu rama abdi anu tos teu aya di alam dunia. Innar rajula la yabsyuru ba'da mautihi li salahi auladihi. Innar rajula cek santri asup kana bab taglib kalebetna tiasa wal mar'ata. Rek awewe rek lalaki layab syuru niscaya akan bahagia anu teu atas teu aya watas wangeunna badja anu teu aya papadana ba'da mautihi dina sabada mautna li salahi auladihi kulantaran anak-anakna kapala putra sinereng putuna para ratut saraloleh balager bersedekah anu tujuanana diisolkeun kanggo nu janten ibu ramana. Alhamdulillah bungaheun moal sepuh urang bungaheun beda ibu infak ka masjid mah beda paku anu ditancepkeun ibu sodako paku doangan paku hiji Kang paku jang masjid Masya Allah tabarakallah selama pakuna eta nancep di masjid selama itu pula Masya Allah ganjaran ngalir terus teu aya wates wangeunna. Alhamdulillah ngan kade ari masjid di badag-badag ari penghunina eueuh. Mudah-mudahan saberesna masjid para rinuh anu ngeusianana amin. Salat subuh siga jumaahan amin. Ya Allah ya Robbal, maksudna salat subuh siga jumaahan tekang lain aya khutbahan tapi penghunina dina pada wajah sabah banyakna amin. Ya Allah ya Robbal, amin ya Allah ya Robbal. Geus urang ngaji deui tadi nepi ka mana aing ka salang heula kuno kieu coba tadi ngabejaan Kang memeh naik ku aing dirapihkeun bahasana meureunnan. Ameh kaharti we kitu ku abdi diterangkeun heula jadi genah pan kana hatena ge euceu aya diterangkeun heula. Oh kieu geuning ladang sedekah ka masjid teh lain leuletik kanan aslina Kang. Orang Arab mah ngahaja neangan tempat anu siap dibuatkan masjid orang Arab mah ngahaja. Bawa ning ku hayang boga ceng-celengan di akhirat Kang. Ayo orang ya Allah orang Arab mah ku sorangan. Urang mah gotong royong oge ceban 20 mu nya me Arab ku sorangan Kang. Hopan itu mah beunghar atuh tong ceban teuing sateka bina-bina teuing. Ari ka surga hayang pangheulana ari mayar pang. Tapi sakitu ge sudah uyuhan heueuh teu da abdi mah kapasitasna kekuatanna mung sakitu alus kene jelema punten rada kasar abdi teu tiasa lemes alus kene jelema anu teu aya teu pati naon teu pati aya kagableg tuh nya kasar kumaha nya ngomongna alus kene jalmi teu punten teu gaduh nyumbang boga duit 10.000 na disedekahkeun jang masjid leuwih hade tibatan jelema beungar anu brok di juru brok dipantok ngalayah di tengah imah sedekahna mung ukur 10.000 perak. Lamun urang ku Gusti Allah urang ngawangku ngalaya sakedeung lamun urang ku Gusti Allah dibere duit gedena 10.000 rupiah cek Allah kaluarkeun 10% berarti sabaraha 1.000 perak ridho ngaluarkeun 1.000 ridho sadena ridho alhamdulillah. Taekeun deui lamun urang ku Gusti Allah ditamahan jadi 100.000 siap ngaluarkeun 10% siap sabaraha 10%na 10.000 taekeun deui ku Gusti Allah teh dibeungharkeun deui lamun urang ku Gusti Allah dibere duit 1 juta siap ngaluarkeun 10% siap sabaraha 10%na 100.000 ridho kene taekeun deui lamun urang ku Gusti Allah dibere duit 10 juta siap ngaluarkeun 1 juta siap ridho masya leuleus padahal kitu-kitu kene Kang mata kunaon makin beunghar kalaka makin jauh jeung Allah kulantaran poho kana purwadaksi ari keur teu aya kagablag mah malah boga duit 10.000 ridho 5.000 ewang ridho aing 3.000 seta 7.000 tapi kalau ditingkatkan kualitasna jadi 7 juta dasana jadi 10 juta duh jang mana 7 juta
yang aing 3 juta kitu teh henteu berarti lemah iman inu mula nah jadi ngomongkeun masjid heupan aya kaitanana aya muqtadol halna sanajan muqtadol maqamna kondisina acara walimatun nikah kulantaran da dinten teu ge ieu teh nu menghuni nama orang dia kene bener teu malah berkahna ieu hajatan bisa menggalang dana demi selesainya masjid jami naon bieu teh tuh hiber ceuk aing eueuh Ar-Rahman mata ieu hajatna insyaallah bakal diberkahkeun ku Allah amin ya Allah ya Rabbal pidoana ti sadayana Bapak Ibu rehna sim kuring bade ngalaksanakeun nginum mudah-mudahan sing salamet amin. Aduh burak Kang coba mun ngomong tadi memeh naik opan ustad na keur dahar Kang bener abi kitu sempet minta udud pohonya ampura pajat bisi poho lain nyindiran ieu mah ngingetan Danhil bisi teu apal urang ngaji deh kembali ke lab Bapak Ibu sehat aya 2 aya sehat anu nganter kana rahmat pun ieu sehat aya nu nganter kana laknat kana nah kitu ngomong ece da moal paeh moal sehat nu mana anu nganter kana rahmat ti Gusti Allah nyatana sehat anu dibarengan jeung afi perhatikeun serius ya jadi dulur kecap sehat enteupna kana jisim jasmani urang panon eces ninggalina cepil eces ngadaguna suku weweg bari jeung panceg awak jag-jag waringkas sementara dulur apiat tentepna kana ati sanubari anu mana hatena dipinuhan ku rasa tawadu DP handap asor berehan leukeunan dedeuhan daek nulung kanu bingung daek nalang kanu susah ngahudangkeun kanu labung ngajait kanu titeuleum merek kanu butuh nyangan kanu poekeun insyaallah kangaran-ngaran sehat dibarengan jeung apiat kadituna bakal nganter kana rahmati Gusti adan geuning ngajam heula dina hate urang badena tepan insyaallah tabuh 4:30 jadi beres ieu pangajian misalna 3:30 jam 4 nepi ka imah urang nyalse wudu sagala rupa insyaallah 4:30 teh mudah-mudahan geus beres nanaon beres wiridan beres nanaon pokona mah amin ya robbal terus gini teh moal capek moal serius saha nu capek wios abdi mah da capek oge ceramah dibayar can geuna naon geus piomongkeun aing mah di dieu ceramah dibayar gede leuweung di meureun ampura hajat heureuy campur heueuh geus urang aja serius ya mepet waktuna aya wayah kitu karek sabaraha tadi teh hiji nu kadua aya sehat anu nganter kana laknat sehat nu kumaha kiai nu nganter kana laknat nyaeta sehat anu teu dibarengan jeung afi cara tadi umi kecap sehat enteupna kana jasmani urang sedengkeun hatena kang teu apiat hatena teu cager hatena dipinuhan ku rasa sirik pidik aniaya geuleuhan nyawaan payaan kabatur naudzubillah summa naudzubillah kangaran-ngaran sehat teu dibarengan jeung apiat kadituna lain kalaka nganter kana rahmat ti Gusti Allah nu aya ge bakal nganter kana laknat azab jeung musibah ti Gusti kangaran-ngaran sehat teu dibarengan jeung apiat hampura Kang sok sanajan imahna na tangga jeung masjid boro-boro daekeun asup ka masjid ngalaksanakeun salat atawa ngaji nincak teras masjid ge embungeun Kang kangaran-ngaran sehat teu dibarengan jeung apiat ibu sok aya paribasa seperti kieu jalan-jalan eta kabanjaran aduh cemimin
Mimin aya. Alah sia. Sorry Min. Lain Mimin iya, urang mah Mimin itu Amerika. Ho ganti ngaran atuh bisi kasinggung ngapunten Kokom. Kokom aya. Eti. Aduh ya Nunung. Maimunah. Moe maneh. Kaiyuhan KBG oblah ditu nu moe maneh tuh. Nyanggeus nu kekini-kinian atuh pasti eueuh di dieu nu ngaran nu kekini-kinian mah Dewi. Dewi aya. Ada Sinta, Santi, Maisaroh, Moe Sirah. Komplit amat aing dilegoknya. Hapunten balik dewe ngaran Cemimin bae didoakeun ku kuring mudah-mudahan Cemimin sing panjang umur ila yaumil kiamah. Amin. Atuh kiamat batur paraeh kabeh bah. Cemimin celengok di dunia sorangan. Geus serius. Cemimin sing berkah dunia akhiratna amin. Adan kenehnya keneh da urang mah geus adan tadi di dieu. Bener teh Jalan-jalan ke Banjaran. Aduh Cemimin naik taksi kehujanan pengajian rajin ke pengajian. Aduh Cemimin miwah Ibu Eti kasalaki mah angger ngalawan make sia Ece. Kang emang di daya nu sok ngalawan kasalakina aya nu sok ngalawan kasalakina aya saeutik loba geuningan goblok. Waduh bapak-bapak saruri oce ngeunah meureun teh pamajikan aing pasti dicemes. Tenang ce, tenang Bu, saya ceramah dimanapun berada belum pernah memojokkan jamaah ibu-ibu. Dengekeun Kang, awas Apep ogi dengekeun gi Pep, malah kudu dibejakeun rahasiana Kang. Kuring mah sok ngilu sok geuleuh sok izin lamun ningali salaki babari popolotot kanu jadi pamajikanana. Betul Bu? Ngomong ayeuna mah Kang euy. Kenae ce sok ngomong salaki nu babari molotot ame heraeun ce. Malah kudu dibejakeun rahasiana Kang. Loba pisan tanggung jawab ogi Apep dengekeun. Pak, loba pisan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan oleh seorang suami, tapi fakta jeung kanyataanana dipigawe kudu jadi pamajikan. Betul Bu? Bejakeun tong Bu. Bejakeun. Bocorkeun we bocorkeun. Moalna naon moal? Ampura Kang rek dibongkar ku aing sia. Bongkar we Bu, bongkar. Dengekeun tersangka. Kudu dibejakeun rahasiana Kang. Tingali Ibu tulis ce, tulis. Bisi pohon mun bisa mah rekam ke, balik ti dia puter deui volumena empulkeun. Salaki nu gede adat nu babari popolotot ameh eraeun. Siap Bu, siap? Soalnya panona kabeh ngahiji ka Akang urang dicuekeun Kang masalah nama eta. Oh, sok serat. Daging 4 juta. 8.000. Oh mohon. Dia ku abi urang dugikeun. Ibu, Bapak, aing ngaji teh loba iklan kieu teh. Coba mun tadi di awal ku abdi meureun genah ngaji teh jangan donasi yang telah Ibu dan Bapak salurkan alhamdulillah terkumpul kurang lebih 4.008.000 leres pangersa. 4.008.000 alhamdulillah. Ieu teh kakarek poe ieu. Mudah-mudahan engke mah teu kudu tanggal panitia ngaprak ngeunah we keur kieu ngagulung. Engke mah anu gede ganjaranna mah ibu jeung bapana nu datang ka masjid eusian koropakna. Insya aduh usaha urang poe ieu meunang 100.000 rek disisihkeun keneh 10.000 oge ari ku unggal poe mah da gede alhamdulillah.
daripada 100.000 nepi kaberes teu pernah nyumbang deui geus we. Amit-amit aing mah. Tapi eta oge halus daripada anu teu pisan ngaluarkeun saperak-perak acan. Bener teu? Tarik deh ka ngadu angkleng ya. Aduh, aing kaganggu aja teh. Santai. Oke. Ya karak adan. Kamana wae atuh penghunina teh. Ji batur tata di mejana koma teh. Apa di Dario? Di Dario meureunnya. Opan lahir di Dario benar. Bener bela tamating era. Aduh. Santai bela. 4.800.000 alhamdulillah. Mudah-mudahan ku Gusti Allah sing dibales nyabunya. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah al ayah. Ibu, kesimpulan atau natijah daripada ayat tersebut, ibu berinfak di jalan agama Allah, jangan bangun masjid gedena 1.000 perak, maka ku Allah dibalesna 700.000. Alhamdulillah. 700.000 Allah ngabalesna. 1.000 dibalas 700.000. 1.000 dibalas 700.000. Ibu jeung bapak berinfak di jalan agama Allah, jangan bangun masjid nu aya di desa urang. Sabaraha? Gedena 10.000 rupiah. Ku Allah dibales nauge 7 juta. Alhamdulillah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Semakin banyak ibu jeung bapak berinfak di jalan agama Allah, maka semakin banyak pula Allah bakal ngalipat gandakeun naon rupa nu kurang geus dikeluarkeun, dengan catatan tujuanana lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Allahu akbar. Kena temalan deui lah. Da sunat nama sakali ece. Tadi pan urang geus nemalan wadan atau satos. Hek aya nu adan deui teh sunat di temalan oge ngan kenae niatan zikrullah supaya jadi ibadah. Tanggal tukang kamera engke teh aduh aing kudu diedit cenah belah dieu set aing nyaho sukeun kana YouTube lumayan teh Kang. Heeh. Kade ngan lamun ngasupkeun kana YouTube jisim kurung kade judulna euy ulah cara orang Banten teh kumaha teh judulna Ustad Arjuna bikin sakit perut. Emang aing tukang santet gitu cek teh. Aya ku kitu-kitu teuing nyeun judul teh nya euy. Tah gitu nyabunya, mudah-mudahan kalau dibalas kalian balasan nu berlipat-lipat ganda. Amin. Ya robbal. Geus abdi jigana moal papanjangan ayeuna ngaji urang cokot garis lurusna bae. Ibu, intisari daripada pengajian, rumah tangga hayang sakinah, rumah tangga hayang mawadah, rumah tangga hayang warohmah. Kuncina teh aya sanes urang kudu nyaho kana ilmu rumah tangga. Dalamun dibaca diwincik hiji-hiji nu masantren oge ceu 8 tahun 8 tahun teu beres mengkaji bab munakahat. Hese lieur, maka jalan alternatifna Ogi Ani punten Yogi Ana Apep Ani teh aya sanes lintang ti sing rajin ngalaksanakeun tolabul ilm. Abdi hayang narosela ka urang dieu, ibu bapak cinta teu ka ulama. Kurang kompak cinta teu ka ulama. Nyaah teu ka kiai, nyaah teu ka ajengan, nyaah teu ka ustad, nyaah naon. Make hahahi saja. Kade ulah nyaah ka ustad, nyaahna nyaah mere. Resep ka ustad, resepna resep nitah. Padahal di ente teh segala rupa pangabutuh urang sok diseretkeun ka kiai. Bener teu? Leres teu? Sok buktikeun. Tahlilan ka kiai matang puluh. 7 bulan kasurupan. Bener. Sok pernah teh di kampung Legok tengah peuting gerebeg aya nu kasurupan gegedor ka imah preman nu jangkung badag aya teu aya? Teu aya keukeuh we lumpat nama ka imah saha? Ka kiai. Kasurupan ka kiai kamaotan nguruskeun mayit ngagali kubur. Emang kiai di dia sok ngagali kubur Kang? Ocok si Oco sok cenah. Oh kalepasan. Oh di dia mah yang ngaji kalepasan Umi. Balikan dia tuh kasurupan ka kiai ngagotong mayit.
Kiai ngagotong mayit. Oh sok eta teh Kang. Cek si Ocep lah ditu osok di bae cenah. Kalepasan deui bae nya. Sagala rupa pangabutuh diseretkeun ka kiai nya ananya amere resepna resep ni tabaka culanggung ka kiai ni tangga gotong mayit lieur teh. Lieur teh. Saha nu lieur? Eta sana ngomong kiai deh. Urang. Ih bener ngadoja orang dia mah kaing. Teu suasana teu omongan anak kaing teh mending ngadoja euceu. Atuh meuni maksa kudu cinta ka kiai kudu nyaah kajengan ongko cenah tadi lamun rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah kudu nyaho kana elmuna lintang ti kajaba kudu diala ti kiai naon hubunganana jeung cinta ka kiai naon hubunganana ajengan urang kudu nyaah ka ustad. Mohon maaf lahir dan batin abdi moal waka ngajawab ku katerangan aya paribasa kolot baheula kieu Kang Ce. Kangaran-ngaran urang resep ka hiji jelema sanajan ngaco omonganana daek we ngadengekeunana da resep bener teu. Tapi lamun urang ngewa ka hiji jelema komo ngewana ka kiai geuleuhna ka ajengan geuleuhna ka ustad mohon maaf lahir dan batin boro-boro urang ngadengekeun omonganana sumawona narima kana fatwa sinereng piwurukna ningali sendalna ge hayang maledogkeun dangeu ngewa. Jadi kudu ngaji wajib. Bahkan saur Nabi hadisna sahih tolabul ilmi paridotun tolabul ilmi ari ngala ilmu paridotun cek santri segat nage segat mubalagoh. Bahasana gen teu tolabul ilmi wajibun lain Kang tapi paridotun. Bahasana teu tolabul ilmi pardun. Lamun tolabul ilmi pardun hartina ngala ilmu teh hukumna pardu. Tapi ketika tolabul ilmi paridotun hartina ge ngala ilmu banget parduna Kang. Mata kitu penting nama santren teh jadi per kalimat teh oh ternyata beda. Ngahasilkeun makna anu beda wuduh banget parduna. Nepikeun ka jelema jauh jeung para ulama yuk urang ngomong babarengan urang ngajina rada serius tita tadi teu para ruguh wae. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Falaula bi ilmil ulama'i lasara annasu kal bahaimi falaula maka lamun henteu aya bi ilmil ulama ilmuna para ulama lasara mangka niscaya jadi saha euy annasu ngomong atuh saha euy annasu manusia kal bahaimi eta sapertos sato hayo untung atuh hayo nama falaula bi ilmil ulama lasaran bahaim lamun jelema dulur hirupna jauh jeung bimbingan para alimil ulama hartina taradaek ngadengekeun papagati kiya taradaek ngadengekeun fatwa ti para alimil ulam. Maka catat dina hate dulur pancek tadi ibu jeung bapak nu ngomong kalakuan teh bakal kawasat rumah tanggana jiga rumah tangga sat bertetanggana bakal jiga bertetangga sat bersosialna bakal bersosial sat. Kita buktikan. Ibu bapak ari monyet sato apa lain? Jawab kurang kompak ari monyet sato apa lain? Ari monyet sok dahar tara, monyet sok nginum tara, monyet sok sare tara,
monyet sok salat tara, monyet sok ngaji tara, monyet sok zakat tara, monyet sok puasa tara. Cing dulur ari jelema sok dahar tara, jelema sok nginum tara, jelema sok sare tara, jelema sok salat tara, jelema sok ngaji tara, jelema sok zakat tara, jelema sok puasa tara. Atuh dulur urang simpulkeun berarti lamun aya jelema pagaweana dahar nginum jeung molor giliran ditita salat teu daek ngaji oge, puasa oge, zakat oge, ka masjid oge, rutinan oge. Nu kitu teh otong bari nolok ka aing atuh nyebut monyetna. Kahartos teh ya. Kahartos teh ya. Bahkan Allah mempertegas dina Al-Qur'an cek Allah kieu. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ketika manusia hirupna jauh jeung bimbingan para alimil ulama, ternyata kelakuannya bukan hanya akan sebatas seperti binatang, tapi bakal lebih pecat, lebih anarkis, bahkan lebih predator daripada binatang buas. Naudzubillahimin. Abdi hayang nanya ke orang dia, ibu apal cucurut? Pak apal cucurut? Pernah teu ngadangu di Kampung Legok aya cucurut bunuh diri gara-gara krisis ekonomi? Aya teu aya? Aya teu aya? Teu aya. Tapi pernah teu Bapak Ibu ngadengi aya jelema bunuh diri gara-gara krisis ekonomi? Aya teu aya? Saeutik loba leuwih pecat tibatan sato eleh ku cucurut jelema jauh jeung kiai mah. Gara-gara PPKM marukan rejeki teh tina ladang usaha, adat-adatan ka pamarentah ngahina presiden. Hati-hati loh Pak, bisit ngajadikeun kamu serikat matak deketan kiai pagehan deui tauhid, insyaallah rumah tangga tentrem ayem, amin. Pernah teu Bapak Ibu ngadengi aya anak hayam wani maehan indungna sorangan? TV One mengabarkan bahwa di Kampung Legok Desa Sangyang Kabupaten Majalengka aya anak hayam wani modaran indungna sorangan. Aya teu aya. Tapi pernah teu Bapak Ibu ngadenge jelema aya budak wani maehan indungna sorangan, padahal dikandung selama 9 bulan, disusui 2 tahun, tumbuh besar menjadi dewasa. Mereka berani membunuh ibu kandungnya sendiri. Aya teu aya? Saeutik loba leuwih pecat tibatan sato Kang. Akibat jauh jeung para alimil ula nu dikhawatirkeun teh bisi anak urang, bisi turunan urang Kang. Kurang bimbingan ilmu agama nepi ka wani ngalawan kanu jadi indung bapana. Komo kiwari ka indung geus teu santun, ka bapak geus teu hormat, cium tangan ka indung gengsi ayeuna mah. Naudzubillahimin. Makanya hikmah daripada pandemi COVID-19 teh loba sabenerna maka pasantren keur naek ayeuna sabab sakola loba pere tungtung nama kolot nu ngarti mah bingung budak daripada di imah nyonyo HP wae pada akhirna mah diasupkeun ka pondok pasantren. Alhamdulillah termasuk simkuring Kang di ditu da santri teh geus teu narima deui pinuh. Ucuk aing teh jadi loba ge barudak ya. Budak lalitik teh geuningan. Lolobana teh nu arasup ayeuna teh anu kaluar kelas genep teh geuning. Waduh cuk aing jadi loba berenyit kieu ya. Ari pok teh ngomong, oh ieu teh alit keneh teh lepat, jarang gitu budak litik geuning masantren jarang nya di abdi di Nusanes mah seueur. Di lebet ka pasantren abdi gitu maksudna jarang. Mohon cenah Pak Ustad daripada teu sakola bagusna teh. Cuk aing teh mun daripada euceul nya atuh halus mana kan pasantren jeung sakola. Nih pendidikan pasantren mah go internasional Kang. Go internasional.
tingali nu diajarkeunana Alfiyah Ibnu Malik saha nu ngaranna Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, orang Spanyol, pelajaran Spanyol diurukeun ka santri tuh kurang kumaha internasional eta. Ya Allah ya Robbana, benar alhamdulillah kamari mah gemprah di Sukabumi mah Kang sasih kamari meureunnan ayeuna ge masih kene nu aya mah aya we gemprah ngadak-ngadak teu daramang nepikeun loba nu teu ngame Kang di dieu kitu hah sami teh cek aing teh henteu ka majaleng ka mah we sami berarti sadunia sugannya ya Allah. Tapi ayeuna mah alhamdulillah sararehat deui sawareh nu maot eta teh Kang lolobana nu maot teh anu garering divaksin di abdi mah aya di dieu teu aya. Alhamdulillah teu aya mah atuh da teu kaharti aya nu gering ulah divaksin nu cager kudu divaksin majarkeun teh mempertebal daya tahan tubuh ceuk aing anu kudu dipertebal daya tahan tubuh mah nu gering nu cager mah ulah atuh tung nu cager jadi gering nah jadi ngomongkeun vaksin aing mah teh. Abdi marek nyunkeun doa ti sadayana sim kuring ge keur ngarintis deui ayeuna ngabangun kobong istri Pak, ngabangun pondok putri Pak Bu. Yahudi jeung Nasrani anu ngamusuhan ka umat Islam teu serabeun ketika masjid dibangun di mana-mana, teu serap ketika ayeuna musola dibikin di berbagai daerah teu keungeun. Tapi ketika pondok pesantren didirikan, waduh cek Yahudi jeung Nasrani bahaya aya di perlawanan teh euy. Tapi jangan salah ketika masjid dibangun hek ningali penghuni nate kompak berjamaahna itu pun sama Yahudi jeung Nasrani keungeun ka hiji masjid anu di dalamnya kompak bapak-bapana semangat berjamaahna. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dulu Mbah Hasyim Asy'ari memerdekakan Indonesia satu tujuan kompak semangat bersama dibangun ningali contoh tina berjamaah. Mudah-mudahan di dia sing pinuh berjamaah amin. Doakeun abdi Bu keur ngarintis ngabangun pondok istri kobong putri mudah-mudahan ku Allah dibere kalancaran amin. Beda orang di mah barerehan amin. Dan saya pun mau memperkenalkan Ibu abdi gaduh produk di pondok pesantren tetah. Cai adawa. Cai naon cenah? Adawa, ieu cai adawa bisi aya ibu jeung bapak anu gaduh kulawargi da piraku nu gering mah datang ka dieu pasti henteu meureun henteu bilih aya kulawargina anu nuju teu damang. Ibu leueut cai adawa aoskeun sholawat syifa 7 wangsulan. Sabaraha wangsulan? 7 wangsulan. Engkin ku abdi dibagi caina sadayana. Hoyong teh ya. Mungkin China dibagi sadayana gratis. Alhamdulillah gratis lempangna unggul. Oh Ustaz teh jualan? Enggak Bunda, tuh nu jualan mah si Amang itu tuh. Bener teh Mang? Sing barokah Mang, sama-sama dagang. Jadi sim kuring mah teh jualan, kuring mah ala kadar dagang. Oh sarwanya. Jadi kieu Bunda, Pak, doakeun abdinya sabenerna lain jualan lain dagang, sim kuring mah rek ngajak ka sadayana bisi aya anu bade wakaf kanggo pembangunan pondok pesantren bieu mah ka masjid ayeuna mah ka pondok pesantren sim kuring abdi ngical cai Bu. Ibu mendapatkan air ini dengan nominal harga Rp20.000 sama dengan berwakaf di jalan agama Allah. Alhamdulillah. Pondok pesantren 24 jam tiji sim kuring teu eureun-eureun dipake ngaji jeung ngapalkeun barudak Pak. Bedana teh kitu jeung masjid teh. Ari masjid mah beres waktu salat kunci. Bener teh? Apan bisa anu maok salon aktifna. Heupan ayeuna mah rawan lah loba fitnah akhir zaman mah. Aya di pesantren mah panan barudak ieu gararadang subuh kaberangan jejekan ku aing eta teh. Teu aneh pondok pesantren mah. Masya Allah. Ta ibunya hargana sabaraha cenah Bu?
20.000 tong ningali caina tong ningali nominalna niatkan infak wal jariyah lillahi ta'ala guna pembangunan pondok pesantren As-Sandami lokasina di Kampung Ciandam Kelurahan Ciberem Hilir Kecamatan Ciberem Kota Madya Sukabumi. Ibu lamun tos kabagean caina engkin buka tutup botolna naon cenah buka tutup botolna urang sami-sami ngaos sholawat syifa babarengan anu gaduh murang kalih 2 meser 3 dus ece nya heueuh ameh berkah amin 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 sok engkin kulilingkeun ibu sambil sholawat syifa suhunkeun curhatkeun kahayang urang ka Gusti Allah dina hate ieu nu hadir langkung ti 40 hiji jalmi bahkan langkung ti 100 abdi yakin saur Imam Ghazali Kang ketika kita berdoa lebih daripada 40 orang maka kadua ilwali sepertos doana para wali Kang dina pada bakal diijabah ku Gusti. Makana yuk ieu momentum urang pake kesempatan ngadoa ibu sodakoh enggeus infak enggeus nu encan teh ngilu wakaf ka pondok pesantren. Insyaallah nya jamaahna kompak nya geus infak geus wakaf dibarengan ku ngadoa sing yakin ieu doa urang bakal dikabul ku Gusti Allah amin ya Allah ya robbal. Coba mana sok puterkeun di dieu sawareh di dinya sawareh kieu tos kabagean ibu buka tutup botolna tuh cara abdi kieu abdi oge rek nebeng menta doa da di dieu seueur jamaah da abdi ge peryogi keneh kasehatan ti Gusti Allah amin ya robbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sadayana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa Allah Allah abdani wa shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi sadayana sing kompak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa dani wa shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur
nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah sadena Humma sholli tiluang sulan deui ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa Allah Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa Allah Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sawang sulande sing kompak sadayana Allahumma sholli Allah Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa biyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak mangga dileueut sate acan dileueut urang ngadua sasarengan cepengan caina tetep caina atanapi bade dipeuremkeun mangga fokuskeun manahna pantengkeun ka Gusti Allah urang suhunkeun ka Allah. Mudah-mudahan ieu cai sing jadi landong sing yakin ibu bapak doa urang dina waktu ayeuna bakal diijabah. Demi Allah abdi yakin Kang, abdi yakin Umi doa dina waktu ayeuna bakal diijabah sabab katempo ciri-cirina. Kahiji urang di majelis anu mulia yakni majelis ilmu. Anu kadua urang ieu langkung 40 jalmi sakumata di dauhan Imam Ghazali doa leuwih 40 jelema bakal diijabah. Anu katilu disarengan ku sedekah wakaf jang pasantren wakaf jang ngabangun masjid. Mudah-mudahan yakin ka Allah ieu doa dina waktu ayeuna urang bakal diijabah ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuturkeun kuring ngadoa Bapak Ibu sing fokus sakumaha urang sedekah bebeakan sanajan urang cicing di majelis ilmu ngadoa ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega ngan hatena ghafil hatena poho ka Allah hatena teu fokus hatena teu khusyuk. Mohon maaf lahir dan batin la tuqbalu Allah moal narima kana doa jelema anu hatena poho ka Gusti Allah. Matakna tuturkeun kuring ngadoa pantengkeun hatena ka Gusti Allah rekeskeun naon rupa hajat urang ka Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyi al-azimi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
Muhammad salatan tadfa'u anna anha wa ta'na wa ta'una wal qarana yaman amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al mustaka wa anta al musta'an wala haula wala quwwata illa billahi al aliyyi al azimi wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Allahumma ya syafi'al amrad isfi' mardana. Mangga sebatkeun dina manahna sewang-sewangan naon rupa panyawatna. Suhunkeun ka Gusti Allah, ya Allah, pamugi panyawat anu aya di diri abdi, panyawat anu aya di caroge abdi, panyawat anu aya di bojo abdi, panyawat anu aya di ibu rama abdi, panyawat anu aya di putra putu abdi, panyawat anu aya di kulawarga abdi. Pamugi ku Gusti sing diangkatkeun deui, sing disehatkeun sakumaha bihara-bihari deui, kalayan hikmah tina tadina teu damang. Pamugi Gusti ngalungsurkeun taufik sinareng hidayah, mampu ningkatkeun kualitas ibadah ka Gusti. Sok suhunkeun ka Allah. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma hey Allah ya syafi'al amrad, hey Gusti zat anu nyageurkeun kana mang pirang-pirang panyawat. Isfi' mugi Gusti nyageurkeun mardona kana naon rupa pirang-pirang panyakit nu aya di hadir di majlis ilmu ieu. Mangga sebatkeun dina manahna sewang-sewangan. Allahumma mangga ya qaharu ya qaharu ya qaharu khudh haqqi mimman zalamani wa ada alayya bil qabuli wa tamami kulli suli wa ma'muli wa salahi syani zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah dafi'ata li kulli syarri jalibata li kulli khairi lana wa li ahbabina wa li auladina wa li talamidina wa li talamidatina wa liman ahabana wa ila tawsili mahabbatillahi wa ila tawsili syauqi ila Allah wa ila tawsili azimil karamah wa ila tawsili amwal wal arzaq hatta kalmatori syadidi daimil halalil barokatil manfaati fid dini wa dunya wal akhirah wa ila tawsili katsiri talamidhi wa talamidatil maslahatil istiqamati ila yaumil qiyamah wa ila tawsili jami'i hajatina khususon jami'a hajat ahlal qaryah lagok desa Sangyang. Mangga sebatkeun cita-citana hajatna, sebatkeun doakeun murang kali urang bari bayangkeun pamenteuk murang kali urang. Doakeun ibu rama urang, bayangkeun ibu rama urang aya di hareupeun urang, doakeun ku urang. Anallaha yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wal tuqa wal afafi wal mauti ala dinil islami wal iman bila mihnati wal imtihan bihaqqi sayyidina waladi adnan wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Mangga ibu bapak dileut bismillah. Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah, kada hilap ngajam tadi sabada ti dieu urang bade ngalaksanakeun tepan asar. Ayeuna tabu opat langkung 3 menit dugi ka bumi, istirahat sakedap, buka kerudung, siapkeun ambil wudu, bapak nya kitu keneh bilih badena tepan berjamaah masjid tos tiasa dianggo? Tos tiasa atos
atos sok mangga bade berjamaah di ditu sim kuring mah tadi tos jama takdim kulantaran nya tapi sapar biasa gitunya tapi adan mah nya adan bae sunah gitunya panya tah gitu cekap ti sim kuring sakieu pamugi ageng manfaatna khusus pikeun diri pribadi umum kanggo sadayana kirang sinareng langkung nyuhunkeun diapunten leresna hadza min fadli robbi pamugi sing jadi ilmu anu manfaat barokah dunia akhirat naon rupa nu ku ibu geus diinfakeun infak kanggo pembangunan Masjid Ar-Rahman, infak kanggo pembangunan Pondok Pesantren As-Sandami. Ya Robana, boro-boro di akhirat di dunia keneh ku Gusti sing dibales kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hapunten abdi pamit bade teras langsung naik kana mobil moal sindang deui jalaran bade uih tebih wabil khusus ka pahajat abdi nyuhunkeun diapunten khudma sofa da' makadar. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.